Kenapa si Kosim tuh? Si Kosim? Hoh, tengah sudah. Serius, goblok. Aing nanya. Jangan Mang Kosim, tuh di sisi sawah deket kandang bebek. Kandang bebek? Kandang bebek mana? Yo, dede yo, tengah. Goblok teh sia. Ngelek aing. Beragong. Bau anjing. Jadi tuh handapun tangkal sukun Mang Hasan. Oh, tangkal sukun pasan. Aing nyaho. Bang. Siap balik. Ulang-ulang di Manggelo ya. Ulang enggak? Ih, atuh. Goblok-goblok ting si Mailnya. Jadi aing nu pusing apa? Mudah-mudah gue aing ge. Radio di servis bener ku aing. Maja rusak. Maja rusak gambaran ge. Teh hidang tak budak bener. Aing pusing euy. Sim, harusnya kenaon. Bener mandi wae gos-gosokan. Sia dong. Aing keur pusing euy. Pusing kenaon sih sia Sim. Aing pusing euy. Si Mail mudah-mudah gue aing. Emang lantaranan sih di udah-udah si Mail. Awalnya masih nyervis radio ka aing. Radionya mah geus bener. Komplain majar eueuh gambaran cenah. Teh hideng. Radio kudu aya gambaran. Oh, emang radio gambaran Sim? Nah, sia jadi saruana kosna kurang hideng. Apa heunya radio aya gambaran? Asa teh percaya aing. Sia nyaho di mana radio aya gambaran? Sia anu salah mah Sim, si baheula ge radio mah emang aya gambaran. Aing pusing sama sia we Saha akan teh sia ku aing di jailan ku Sim. Dung pak dung dung pak dung dung pak dung 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 pak 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 dung pak dung 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 dung. Sia kunaon duh? Teu Geunaheun sih. tarik sis semangkok dung. Aduh, capek aing. Mana si Il? Nangan si Kosim aing. Oh, tadi mana pote ka ditu si Kosim teh. Oh, adi tuh. Heeh. Yang satu aing adi tuh. Aing rek balik kuat hese sare aing keur peuting. Pikiran radio bututna si Mail. Pusingkeun pisan ta radio. Bingung aing mah euy. Eta radio sita aya gambaran. Kumaha sih nya pamikirna si Mail? Aing kieu carana mah mending keneh pensiun aing jadi tukang servis. Pusing. Apa benernya radio aya gambaran? Tapi ragu. Tapi penasaran aing tuh dan. Aing kan geus lila jadi tukang servis. Kakarak aing ayeuna nyervis radio. Kudu aya gambaran deui. Aing kudu nanyakeun ye, bener teh nya radio ayeuna aya gambaran. Tapi aing kos nu teu hidang jadina teh. Penasaran aing. Jangan dua jelema yuk ku aing tanya. Bener teh nya. Bang, Sim. aya ngobrol euy. Aing ngobrol. Naon Sim? Emang bener radio zaman ayeuna aya gambaran? Geula Sim dah. Jadi aja bersih. Naon Sim tadi? Si goblok. Emang bener radio zaman ayeuna aya gambaran? Ari sia geus lila Sim. Lila naon goblok? Lila gelo. Ya, Sim. Di mana-mana ge radio mah sora hungkul. Heuh, da nya sanyaho aing ge. Radio mah sora hungkul. Set aing teh pan jadi tukang servis teh lain 1 tahun 2 tahun ho. Bener teu? Bener. Heuh. Bang. Ieu rada bau hasim kieu ye. Tapi bauna lain kos tai ucing mah ya. Naon nih cepel kieu, Bang? Hasim ge. Asin. Tuh dah Sim. Irung siam meureunnan butut
Heeh meureun, irung aing nu butut. Yeuh, aing mau lila nya. Aing nu mangkat we ya. Suka itu we lah. Saru jeung buah lili sih. Aing kurang percaya euy ka si Gobang. Si Gobang ngajelemana beuki wadul. Aing nanya, iya bener teh nya. Radio zaman ayeuna aya gambaran. Penasaran aing euy. Tah, si Pale ya. Hei, Pale. Naon Mak Kosim? Iya, Pale, aing rek nanya ka sia. Nanya naon? Iya, aing cek sia radio aya sora apa ya gambar? Radio. Radio teh anu diminyakan keluar sana lain. Eta mah partomak goblok. Jauh genta radio Kusumaha. Nyambung sia mah. Asem euy. Mang, radio lah. Naon sia Pale? Awak kamang bawa asem. Hah? Awak kamang bawa asem. Wah, asem. Ginian ya. Asem. Ginian. Yuk, pasetik. Banget. Aing neangan si Kosim kemana deui nya aing sekitar teh. Si Kosim deui nya. Waduh, si Badak Mail. Aduh. Woi, Kosim. Sep. Woi, Pale, ayo burung sama Bapak. Ayo burung, ngamuk. Woi. Ah, gua mati ngomong. Ayo, domba ngamuk. Woi, enak. Ayo, gelo ngamuk. Ayo, burung sempat. Kamarana jelema ieu teh nya. Ini usah orang-orang acan jempling leuwih malang teh. Hayang teh aya saha si Kosim atuh saha tuh. Sim. Kumaha mah carana ieu teh? Woi, hoi. Buang saya teh ha. Gua roblong. Si Kosim lain. Sim. Set bro. Woi, tap. Budak, saha sih? Gua roblong. Pimpin ku si Kosim berenang. Terus baru luan oge mah lu lompatan kena wae. Goblok budak teh. Aku heula kieu lah. Kieu lah. Emplok. Si ieu goblok lah. Mau wae ah. Hei, goblok. Kudu lagi sepeda yuk. Sampai sia lubang. Di sini bakal sana tuh. Ayo, naik kayu. Hei, bisa gugur teh euy. Woi, goblok. Itu. Hei, budak. Sepeda baju ke mana? Oke, break ke. Ayo udah ke buru. Goblok si Kosim make sepeda. Awas ya aing bukan pintas. Ayo, siap. Aduh, ampun Il. Aduh, apes. Awas ya Gobang, aduh. Goblok si Kosim. Aduh, ampun Il. Si Pawe kemana si Pawe? Aduh, ngai. Le, kemana si Le? Goblok si Kosim. Leungit jelema hiji deui. Aduh, goblok radio aing ke mana? Kosim. Ya, Sim. Aing teh rek nanyakeun ieu radio.
Ginian nih radio aya suara gambaran. Iya mana gambarna stiker eta 2. Gambar stiker. Emang naon sih sia? Ari sugan aing teh sia komplain ka aing teh aya sora eueuh gambaran pos TV. Di sia mah blon. Kabege radio mah aya suara gambaran di hidang. Berarti aing nu boloon. Sia ngomong ke stiker mah aya tuh di bengkel di ditu. Wah, nya sia kabur wae bolon. Aing udah gua capek aing. Saya begitu. Ayo. Aing mah. Ayo. Goblok cuma gara-gara radio. Tempat lu lompatan. Tolol emang aja.